Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bade ngadamel video tentang aksara Sunda. Dangukeun sadayana nya. Aksara Sunda dibagi jadi 5 bagian. Hiji maehan vokal. 2 ngarubah vokal. 3 naon 3 emut akhiran pintar. 4 panengah. 5 angka. Ayeuna nu kahiji naon maehan vokal. Tinggalikeun tadi sadayana. Pan erek nulis SD dina aksara Sunda mah aya ge sadanya. Sa jeung da. Tuh, sada. Kumaha pamihoyong jadi SD nu kahiji teh maehan vokal tah anu kieu tah. Ieu teh nabina pamaeh tah. Hurufna nu oge lamun aya nu nganggo kieu berarti pamaeh, berarti huruf vokalna leungit hiji. Misalna ayeuna erek nulis naon deui? Singkatannya misalnya teh MTSN. Tingali ma ta sa na. M na paehan, T na paehan, S na paehan, N na paehan dibacana MTSN. Ngartos? Sakitu kan dilanjutkan kana video kedua yaitu tentang ngarubah vokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.